Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kuring dipika hormat, puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Ta'ala anu Maha Agung, nu parantos masihan kasembetan sareng kasehatan ka urang sadayana nu mana urang tiasa patepang rarai dina acara ieu. Sholawat sinareng salam mugia tetep dielerkeun ka junjunan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna, mugia dugi ka urang salaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta pun rahmanurul sediana simkuring nganggem pancen janten panumpu catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos ngiringan dina acara ieu. Pikeun ngabahas kabijakan ngakaper lagu di YouTube. Supados nyingkat waktos, hayu urang buka acara ieu ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kuring dipihormat, sateu acan nu mangsungna acara, simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi kawit ti Majalengka, mentena mangrupikeun guru seni budaya di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng Bapak hatur nuhun kasumpinganna. Pangjejer nu kadua nyaeta Ibu Yeliza Fajriah SPD kawit ti Lingkungan Giri Asih Majalengka, mentena mangrupikeun guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng Ibu hatur nuhun kasumpinganna. Hadirin anu bagja, supados urang paham ngeunaan topik nu bakal dibahas dinten ayeuna, hayu urang regepkeun sawala ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi anu parantos ngadugikeun kamandangna. Tina kamandang anu parantos ku Dr. Andes Bapak Beni Rubiandi dugikeun, urang tiasa nyimpulkeun yen eusi konten YouTube ayeuna seueur pisan. Utamina cover lagu anu sering didamel ku barudak milenial. Nonoman ayeuna tiasa kenging artos tina eusi konten YouTube-na. Tapi urang oge kudu ngahargaan ka panulis laguna. Alhamdulillah upami panulis lagu henteu ngarasa dirugikeun. Tapi upami aranjeunna dirasa salah oge ngagaduhan hak dituntut. Sumangga urang lajengkeun ku Ibu Yeliza Fajriah kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun Ibu Yeliza Fajriah SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nonoman zaman ayeuna tiasa nganyatakeun bakatna liwat media, contona YouTube. Urang tiasa ngakaper lagu kahoyong urang, karesep urang, sareng panulis lagu oge ngaraos diuntungkeun sabab laguna oge populer upami seueur anu hoyong ngakaper laguna. Eta oge tiasa dianggo salaku media pikeun ngamumule budaya Sunda. Upamana ngakaper lagu Sunda, tarian khas Jawa Barat, puisi Sunda, sareng sajabina. Kulantaran waktos parantos saep, mangga bilih aya pamilon anu bade tumaros. Hatur nuhun ka Budi kanggo patarosana. Kirang langkung patarosana ngeunaan nyungkeun izin kanggo ngakaper lagu. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi kanggo ngawaler patarosan ti Budi. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Beni Rubiandi anu parantos ngawaler patarosan ti Budi. Saleresna ngalebetkeun nami penyanyi atawa pencipta lagu dina judul atawa dina katerangan video oge atau sae. Tapi dipika hariwang yen anu gaduh lagu henteu nampi eta sareng nuntut anu berkepanjangan. Tiasa oge urang ngawartosan anu gaduh lagu nyungkeun izin kanggo ngakaper laguna. Tapi eta oge butuh waktos anu panjang. Teu karaos waktos parantos saep, alhamdulillah ieu acara ti kawit dugikeun karengsena kalaksanakeun kalayan lancar. Hayu urang nutup acara ieu ku maos hamdalah. Simkuring salaku panumpu catur
Neddah hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah dina manah. Cekap sakitu nu tiasa dipikahatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.